Cek si Kardun, lamun urang bager ka jelema, jelema bakal bager ka urang. Tai domba tuh awurkeun ka kebon. Contona urang pernah bager ka jelema, pernah nulungan ka jelema. Ye, nu aya ge kalakah nincak, kalakah dimanfaatkeun urangna, kalakah teu dihargaan. Ye, ngurus jelema zaman ayeuna, nulungan jelema zaman ayeuna sarua jeung nulungan anjing kadempet. Malik ngegel kaladageun. Dengekeun ku sia Besti, emang heueuh ieu ari aing mah nya hampura cariosana rada kasar da sidik aing mah ai sia makhluk kasar da ari makhluk halus mah anu payuneun suraseuri padahal mah ditukangeun mah iri. Laras paladageun da ku sia. Dengekeun ari sia Besti heuh aing sok asa heran heuh. Ari ngaku beunghar asia duit loba sawah lega emas reuncem. Sia mah ari maligas angere no hejo. Hek baca atuh Aisyah pan aya bacaana Aisyah gas hejo teh tidak diperjualbelikan eta mah teruntuk orang miskin. Baladageun tak sia. Cek, ayo cek kawin geus sabaraha kali? Kawin mah geus 2 kali. Lamun ngaranda karek sakali. Atuh 2 kali mah 2 rupa tuh cek. Nya heueuh da 2 kali mah nya 2 rupa. Anu hiji gede, anu hiji leutik. Gede naon hayu cek? Anu hiji gede adatna, anu hiji nu leutik penghasilanna. Tapi da urang mah jadi randa ge ditinggal hirup. Ih atuh cek, da ai randa anu terhormat mah randa anu ditinggalkeun maot. Lain model cek anu ditinggalkeun hirup. Atuh sakirana lamun aing jadi janda terhormat mah kodaran heula atuh salaki sia ku aing. Besti, sok aya paribahasa lamun teh jeung dulur dak jeung saha deui. Yeuh, aing mah teu percaya tempo aing susah mah kokosehan sorangan. Da anu bener mah aya duit aya dulur, eueuh duit kalalabur. Paladageun tah ku sia. Arepeun cigah cicingan tukangan mah ngomongkeun harepeun ka aing nganggap Besti ditukangan sia sulit ati, ditukangan sia sulit ati. Paladageun tah ku sia. Besti, salah sahiji anu nganyebabkeun rumah tangga jadi ancur nyaeta KDRT. Kurang duit, ribut terus. Paladageun tah. Besti, duit mah tegablegeun dulur. Tapi lamun sia hirup loba duit, saalam sobri oge kabeh ngalengap dulur. Paladageun tah ku sia. Dengekeun Besti, ayeuna mah teu kudu silih salahkeun Asia, lalaki wajar. Sulu oge da uluna aya 2, awewe ayeuna disebut celemeng cerewet wajar, da bibirna ge aya 2. Teu kudu lieur Asia sakirana lalaki sia ras babatok tewak ke Asia bungkem uluna mah teu cicing naon sia diprotes. Paladageun teh ku aing. Besti, lamun mati pajak masih kene bisa diurus. Coba lamun mati rasa, samsat mana ya anu mampu bisa ngurus? Gorawakeun tah. Dengekeun Besti, ari ka jelema sia teh nganilai teh ulah luarna hungkul. Yeuh tuh tempo rumah sakit luarna bararesih, tapi jerona mah nu gering hungkul. Zaman ayeuna mah ulah percaya ka salaki batur. Yeuh, pamajikanna wae dibohongan komo deui maneh. Mah bale. Dengekeun ari sia Besti. Hirup mah sia teh ulah tergantung orang lain. Da batur mah lain tatangkalan. Sia lain monyet kudu gugulantungan. Sakitu we ti aing mah. Dengekeun ku sia lur. Orang Sunda mah luhur moal ditarajean, handap moal ditungkulan, wani lawan teu wani bakal diakalan. Baladageun.
Ah, si kau mah cukup 20.000 sapoe gitu. Ulah sok ngagampangkeun, maka jeung cukup 20.000, acan meuli gas, acan meuli beas, acan jajan budak, acan didinya rokokna ieu kadang kopi, kadang susu, ieu loba. Henti kan itu ani.